Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah lakum. Wa idza qilang suju fang suju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayah surat Al-Mujadilah ayat 11. Sabadana manjatkeun puja-puji kali syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan ieu urang masih kene dipaparinan kanikmatan jasmani tur rohani. Oge nu langkung utami nyaeta kanikmatan ku ayana kasadaran dina diri urang sadaya, dorongan pikeun ngalaksanakeun kewajiban salaku hamba nu iman nyaeta tolabul ilmi. Bapa oge rai-rai sadaya nu sami-sami kusim kuring di pihormat, sanes sepeda naon ayeuna teh nuju usum hari gurunya. Hari guru jadi ngeunaan ilmu henteu dikuat kait kadinya ya mah. Anu mudah-mudahan pamit teh mah eta janten momen ieu hiji di antawis ikhtiar sanes ku hartosna kedah wong-wongkul naon ngucapkeun selamat hari guru. Margi guru henteu peryogi kana ucapan selamat salaresna mah. Anu diperyogikeun ku guru mah naon kataatan sareng takriman tinu jadi naon muridna gitu. Dina kesempatan ieu simuring nyodorkeun judul kunci menuntut ilmu. Ari ilmu teh kunci tah kanggo milari kunci eta teh butuh kunci gitu. Ya. Sapertos motor ayeuna Pak. Motor ayeuna mun teh mah aya kunci kontak tah si naon disebatna teh si lobang anu kangge kunci teh pan sok dikuncinya. Jadi tutupan gitu. Tah jadi bade ngalebetkeun kuncina teh aya. Tapi bade ngalebetkeun kunci eta kana lobangna teh dikunci deh. Jadi aya dua kunci teh. Kunci kanggo muka tutupna jeung kunci kanggo ngahirupkeun motorna. Tah upama dianalogikeun eta mah ieu teh kunci kanggo muka lawang kuncina eta supaya motor teh tiasa hirup gitu. Tah mudah-mudahan ieu tiasa non kapedar kunci dina nuntut ilmu. Anu jadi dasarna nyata surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, ya ayyuhalladzina amanu, ya jalma-jalma anu ariman, idza qila lakum tafassahu upama seug dibejakeun ka aranjeun sadaya tapassahu
pasih keleluasaan, ngiser mun bahasa urang mah nya, ngeser gitu. Fil majalis dina hiji majelis papsahu maka pasihan keleluasaan. Lamun aya urang nuju ngaos teras aya jalmi punten ngiringan, punten eseran, tah urang teh ngiser. Wa idza qila kadituna yabsahillahu lakum, sing saha jalma anu masih kelonggaran dina nuntut ilmu pikeun batur hartosna maparinan kasempetan batur sangkan tiasa nuntut ilmu oge. Saur Allah yabsahillahu lakum, maka Allah bakal maparinan keleluasaan pikeun aranjeun. Wa idza qilang suju, lamun mah aranjeun dipiwara ngadeg pang suju maka sok gerak ngadeg. Ieu ayat lungsur hiji di antawisna nu disebut asbabun nuzul nyaeta nalika aya naon teh riungan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapungkur upama seug digambarkeun mah di masjid teh padadat gitu. Ya, nya digambarkeun sapertos kieu yeuh padadat ngan pedahna teh teu corengcang. Tah para sahabat teh pan sadayana sumanget nuntut ilmu ka Rasul teh. Kumargi memang masjid teh majelis teh parantos pinuh, teu aya deui lolongkrang kanggo anu telat lebat gitu. Aya-ayana makan telat teh alar sup we gitu. Ai kapungkur mah heurin pisan ieu teh. Nah, Rasul katawis aya sahabat disebutna teh ahlul badri, naon veteran perang Badar gitu. Ngadeg we di juru panto teh. Nah, ku Rasul teh uninga yen eta sahabat teh veteran perang Badar kapungkurna. Maka ku Rasul ka sahabat nu aya di payun teh kitu salira ngadeg itu paparinan lolongkrang ka tadi teh ahlul badri supados tiasa calik ngalinggihan di payunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak barudak upama urang ya tos posisi teh merenah di payun komo ka barudak cingjang jangjang eser itu aya sepuh sina lebet ujang kapengker ngadeg raos teu kira-kira mun dikitukeun raos teu. Oh muni genah we urang pangheulana abongan make jeung telat atuh pan kitu nya urang mah. Tah ieu teh sahabat teh sami kitu. Duh meni pedah ning gitu. Pedah ning kuring saha meukat ka kudu diheulakeun nu itu. Nah, hiji di antawisna memang Rasul ngahaja aya spesial ka sahabat anu kapungkur ngiring perang Badar mah. Nuduhkeun aya level-level kautamaan sahabat Rasul. Mung panginten moal dibahas ayeuna palebadinya mah. Anu jelas sahabat eta teh teu resepeun, teu raos manahna ku alatan ku Rasul dipiwara ngadeg supados nu itu tiasa lebet. Nah, maka lungsur we ayat ieu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tapasahu naon pil majalis papsahu, namun piwara ngiser pasihan lolongkrang sok ngiser pasihan lolongkrang ka batur. Lamun salira gitu maparinan lolongkrang kanu sanes pikeun naon aya kesempatan milari ilmu sami gitu. Maka Allah bakal maparinan kaleluasaan ka urang sadaya. Cikinten-kinten lamun nalika aya ayat ieu rugi atawa untung. Nah, kan tadi mah urang mah teu raosnya ngeunah we
ngusir urang panghulana cenah. Nah, nalika saur Allah lamun disebutkeun dibejakeun ka anjeun sok ngiser maka iser pasihan batur lolongkrang maka salira bakal dipaparinan keleluasaan ku Allah. Untung teu? Banyak untung atuh. Wa idza kilang suju pang suju lamun teh mah anya dipiwara ngadeg sok ngadeg. Tah ieu teh memang ayat teh lungsur tadi teh kajantenana teh sapertos kitu mung ku alatan aya sahabat nu ngaraos teu raos manahna pedah ku Rasul dipiwara ngadeg anu antukna dimotivasian gitu. Salira anu bakal ku Allah dipaparinan keleluasaan dina sagala rupa kalebet ilmu gitu. Maka salira oge hiji di antawis jalma anu kadituna teh yarfa'illahu lakum. Bakal diangkat derajatna ku Allah alladzina amanu jalma-jalma anu iman waladina utul ilma darajat jeung jalma anu milari ilmu sababaraha derajat. Tah kaitan jeung kunci nuntut ilmu teh hiji di antawisna ieu motivasi diajarna teh. Jadi nalika urang nuntut ilmu teh udaganana naon? Tujuanana naon? Nalika saur Allah bakal ngangkat derajat jalmi anu nuntut ilmu patarosanana nalika urang nuntut ilmu ngaharepkeun derajat urang diangkat ku Allah atanapi henteu. Tah salaresna ieu nu jadi kuncina teh hiji di antawisna teh. Ayeuna simkuring naros barudaknya mung seueur santri mah. Pas lebat sakola make jeung hayang ka pasantren deui teu kanu sejen. Cik pernah aya gerentas hate bade naon sakola ka pasantren. Nya bade sakola hoyong naon make jeung sakola ka pasantren. Cik lamun teh mah eta patarosan nu kudu dijawab kira-kira baheula kungsi ngemutkeun jawabanan eta naon sakola teh bade naon jang gitu nya hoyong naon hoyong no hoyong lulus aya nu hoyong lulus aya nu hoyong ijazah bae teu pinter oge begitu nya aya nu hoyong pinter pokokna mah cek sepuna teh kudu ranking ka hiji we teu meunang ka dua ka tilu teh. Atawa kudu juara kelas. Ditakdirkeun teh bodoh teh budak teh. Dugikeun ka 3 muallimin kelas 12 da teu kungsi ranking 10 gitu. 11 ka luhur we eta teh. Cik kira-kira gagal teh nu kitu. Stres moal kusepuna diteken kudu pinter sia kudu pinter da teu kuateun ranking 10 teh 11 katongoh we tah gagal teh kira-kira stres teu kinten-kinten nya eta. Jadi kadang urang teh nalika diajar teh niatna we tos kadang teu pugu. Coba upama seug ti awal keneh niatna teh ieu mah naon mun disebatkeun mah rek ngudag pahala ti Allah we naon masagi meh pinter ternyata kaluar ti masjid teh da sugan inget saayat we lebeng we ieu mah gagal urang ngaos nya kan tenan sepuh mah nya pan parepaos hese ngimut-ngimut ge kaluar teh barho we nya sakinten teu hobar ai barho mah bubar tuluy poho ai hobar mah saacan pubar geus poho heula tuluy bubar cenah sesah kitu ja tah upama ngartosna pinterna
anu diudag ternyata teu paham, teu ngartos, kadituna teu pinter. Nah kasebut gagal proses tolabul ilmi. Lamun teh mah kudu pinter, da abdi mah sakola teh hoyong pinter, ternyata ditakdirkeun teu pinter, nah gagal proses tolabul ilmi. Tah anu matak memang tikawitna keneh kedah diluruskeun paniatan urang teh nalika urang sejat tolabul ilmi teh udaganana hiji, ieu mah ibadah ka Allah. Bapak, ibu, aa, teteh, neng, ujang bade masagi sejat tolabul ilmi, naon tujuanana? Ieu mah ngudag pahala we ti Allah. Anapun paham eta mah rezeki bonusna. Pas keluar teh jol hilap, we teh mana teu dicatet deh. Rugi teu? Teu da pahala mah tos aya. Tah maka nalika urang misalkan bosen tolabul ilmi, ku alatan teu pinter-pinter bisa jadi eureun tangaos teh, eureun tadi ajar teh. Nah, jenuh. Sakola teu bisa-bisa. Diajar nahwiyah teu apal-apal, matematika teu bisa ngitung. Maka lamun urang udaganana eta, maka diajar bakal jenuh, diajar bakal capek, moal aya motivasi sabab pok deui jeung pelajaran eta, pok deui teu bisa deui, teu bisa deui. Tapi lamun udaganana pahala da enjoy, masalah bisa jeung teu kumangke, nu penting merhatikeun, nu penting ngaregepkeun, ngawujudkeun urang teh bener-bener sungguh-sungguh milari ilmu keur naon? Ngudag pahala ti Allah. Ya, ngudag pahala ti Allah. Da tu jadi motivasi. Ya, moal stres barudak teh. Cik kinten-kinten capek sakola teu bosan dugikeun ka enjing libur, yes. Ya, libur barudak enjing, yes. Nah, sakola diajar di bumi, maka jeung diajar di bumi, belajar di rumah, nu aya mah ameng we, kadituna teh yes deui wae. Nah, jenuh mumet libur teh atoh. Sabab tadi teh seolah-olah jadi beban, urang kudu pinter, urang kudu bisa, urang kudu naon istilahna mah nyongcolang jeung sajabina. Tapi lamun udaganana pahala sanes naon tadi teh nilai jeung angka, otomatis eta teh bakal jadi kasumangetan keur urangna. Analika hiji waktu tong bujeng-bujeng ningna mun teh mah ayeuna kieu naon dugikeun ka udurna, dugikeun ka nalika proses tolabul ilmi maot ngantunkeun kan sahid keur urangna oge. Jadinya sahid keur urangna oge eta teh. Tah da sumanget atuh. Rek hujan. Nah, ku maot wae sumanget. Maot sih di jalan paduli sih. Nah, rek jihad ieu. Ngudag pahala ti Allah. Maka kaimpleng kabayang ku urang sadaya upama seug ngudagna teh memang pahala leres-leres pahala ti Allah. Eta teh jadi kasumangetan nu luar biasa. Jadi dorongan kanggo urang sadaya pikeun soson-soson milari ilmu. Sabab naon? Sabab moal aya anu tiasa ngabandingan pahala ti Allah. Dugikeun ka kapungkur naon pangna para sahabat daek diajak perang ku Rasul. Dugikeun ka cul padamelan, dugikeun ka cul naon? Kulawarga sareng sajabina bari kadituna teh nu jadi naon? Disebutna teh taruhanana nyawa. Dadaek jeung sumanget atuh sabab udaganana pahala ti Allah. Aranjeunna ngagaduhan kayakinan yen moal aya anu tiasa ngabandingan di alam dunia ieu angin ti pahala ti Allah. Tah matak nu kahiji paniatan nu kudu dilempengkeun. Rek naon urang sakola. Maka paniatan eta lempengkeun ku urang sadaya
keur ngudag pahala ti Allah, keur ngudag darajat anu luhur di sisi Allah. Waladina utul ilma darajat. Maka pikeun jalmi anu berilmu, anu nuntut ilmu, Allah tegas mosisikeun dina derajat nu luhur eta teh. Urang teh tos aya gitu. Pi posisieunana teh ku nuntut ilmuna kantenan engke ku jalmi anu berilmuna. Dipisahkeun jeung jalma-jalma nu sanesna. Aya kautamian. Kumaha kitu tadi teh lempengkeun jarum hate hanes sepeda hoyong pinter sanes sepeda hoyong gelar ya tapi udaganana pahala ti Allah. Pinter cantang tu tapi nalika urang soson-soson diajar estuni ngudag pahala ti Allah dina teu tiasana oge pahala mah tos pasti. Ya. Pas uih teh lesu teh siga budak sim guringnya pame uih teh jawab assalamualaikum lung weh kantong ieu siga nu bebas uih sakola teh kumajang sakola tadi ya bab lieur cenah diajar anu teu tiasa jadi hoream deui pelajaran eta teh cenah sigana teh beban we gitu tah upama seug tadi teh kurang dimotivasian kenjang teu bisa oge dan nu penting mah pahalana geus pasti eta teh. Meureun budak teh jadi lengkung sumanget ngarobah paniatan yen sakola teh sanes ukur diajar tapi aya pahala nu diudag. Sanes ukur ngudag pinterna, gelarna, ijazahna tapi justru pahala ti Allahna. Eta cenah pedah can mayar ijazah can katebus nah pahala can bisa ditebus ka Allah. Ya. Jadi aya nu langkung hakikat batan nu tadi teh. Ya, matak administratif beresan we eta mah secara administratif gitu. Ngan moal ngarobah kana pahala. Jadi nu kahiji lempengkeun paniatan urang yen tolabul ilmi teh sanes pedah ngudag pinterna tapi ngudag pahalana sanes ngudag bisana tapi ngudag darajat ti Allahna. Dina hadis anu sanes riwayat Imam Muslim disebatkeun ieu hadis teh naon masyhur di urang mah dikenal pisan man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman kan gitunya sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah sing saha jalma anu naon nyuprih jalan pikeun neangan ilmu maka Allah bakal ngagampangkeun ngababarikeun pikeun dirina jalan ka surga. Tah barudak nalika angkat sakola nyiapkeun diri make jeung subuh-subuh ibak komo tos subuh teh bari ngapalkeun jeung sajabina aya dina hate urang gambaran atawa motivasi naon dorongan yen mudah-mudahan gitu ieu langkah milari ilmu teh ngababarikeun jalan urang ka surga. Aya emutan kadinya teh halo aya teh pernah kaimpleng urang rek sakola teh bismillah mudah-mudahan ku Allah digampangkeun jalan urang ka surga. Aya kantos kaimpleng gitu ya atuh sakola ayeuna mah pas ka dieu we ka masjid turun ti luhur ka handap mudah-mudahan dibabarikeun ka surga ya setiap saat sok kitu tara kaimpleng teh gitu ya terjadi sanes ditinggal justru hasilna tapi prosesna proses tolabul ilmi ieu urang ngagaduhan harapan mudah-mudahan tiasa ngagampangkeun urang jalan pikeun urang jalan ka surga. Matak terugel kumaha nalika urang
tadi teh diajar ukur ngalaksanakeun rutinitas tanpa aya makna nu diudag pahala jeung kamudahan pikeun lebet ka surga cigana mah rugina ge dobel pinter cantang tu pahala teu kengeng bari di sakolana teh istilahna mah ukur pangamengan gitu atanapi formalitas teu kalintang lebarna pisan nya aya kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah anjeunna ngagaduhan hiji murid anu jenenganna teh Robi bin Sulaiman. Ieu Robi bin Sulaiman teh kasebatna oge naon murid Imam Asy-Syafi'i anu mun bahasa urang mah tel migapo telat mikir gancang poho ku bahasa barudak ayeuna mana naonnya atuh hanya tell me walah gitunya dugikeun ka anjeunna mah Imam Asy-Syafi'i sababaraha kali ngajelaskeun teh teu terang-terang teu paham-paham ku Imam Asy-Syafi'i teh ditaros paham teu henteu cenah jelaskeun deui ku Imam Asy-Syafi'i ditaros deui paham teu dugikeun ka disebatkeun 38 kali dijelaskeun 38 kali ngajawab teu paham barudak lamun ku guru disebutkeun paham teu henteu jelaskeun deui guru teh taroskeun deui barudak paham henteu kira-kira kuat sabaraha kali tah guru nerangkeun kuat 38 kali lamun teh mah urang batur pararaham urang teu paham kira-kira kumaha ngarumasakeun maneh gitunya tah Robi bin Sulaiman oge sami sababaraha kali dijelaskeun teu paham keneh wae anu antukna anjeunna teh ngarumaoskeun leos weh naha ngarumasakeun bodoh isin ku batur tah ku Imam Asy-Syafi'i teh dipilari ka mana cenah Robi bin Sulaiman angkat tah mawi ku Imam Asy-Syafi'i disusulan diajak pamibahasa urang mah diajak atanapi dipiwarang pripat ka anjeunna mun bahasa urang mah bisi di sakola mah era hese apal teh ku sabab loba batur sok ayeuna mah pripat weh diajar duaan ternyata masih keneh teu paham ya teu paham keneh anu antukna saking nyaahna Imam Asy-Syafi'i ka Robi bin Sulaiman eta sabab naon resep cenah ka Robi bin Sulaiman teh naon suarana sae tukang adan di masjid anu kapungkur mah Masjid Al-Futot ibu kota Mesir sateu acan Kairo sok disebat Masjid Amr bin As tah tukang adan di dinya suantena sae merdu mun naon adan teh tah Imam Asy-Syafi'i resepkeun ka suanten anjeunna tah eta nu jadi sumanget Imam Asy-Syafi'i naon pangna keukeuh kitu ngajar naon teu aralan estuning sabar satos kitu saur Imam Asy-Syafi'i teh bahasa urang majang bapak teh geus teu sanggup ngajar hidup teh gitu ku kapasitas anu sapertos kieu katawisna teu acan tiasa itu maparinan ilmu ka hidup dugikeun ka hidup leres-leres tiasa kitu bahasa urang mah kirang langkung teh kumargi saur Imam Asy-Syafi'i teh kumargi kitu salira sok munajat ka Allah
nyuhunkeun supados dipahamkeun kana naon teh kana ilmu kumargi abdi mah atanapi bapak mah ustad mah gitunya ukur ngadugikeun ilmu Allah nu maha masihan ilmu maka sok kuhidap suhunkeun ka Allah kanu ngagaduhan ilmuna lamun mah ieu ilmu teh sesuap makanan gitu sesendok makanan maka ku kaula anjeun bakal dihuapan saperti halna ngahuapan budak tah kitu gambarannya ahna teh. Nah ternyata Robi bin Sulaiman teh anjeunna ngadua ka Allah Subhanahu wa taala beuki sumanget diajarna beuki ikhlas beuki ridho anu antukna Robi bin Sulaiman akhirna aya dina titik keberhasilan dugikeun ka anjeunna jadi ulama besar. Di antawis guruna sajabaning ti Imam Asy-Syafi'i guruna oge nyaeta Imam Ahmad bin Hanbal. Sajabaning ti Imam Ahmad bin Hanbal guruna oge Imam Al-Bukhari. Ternyata ngagaduhan murid anu kalintang seueurna di antawis murid-muridna anu ku urang kawanoh gitu ti Robi bin Sulaiman anu awalna tel migapo Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Abu Hatim Ar-Razi, Imam Abu Hatim jeung Imam At-Tirmidzi eta murid-murid Robi bin Sulaiman. Tah pelajaranana tadi urang niatkeun ngudag pahala ti Allah bersihan niat urang yang diajar teh sanes udagan pinter jeung bisa. Tapi nu kahiji niatan urang lempeng ibadah ka Allah. Sangkan dina gagalna pahala mah tos pasti darajat mah tos diangkat anu kadua nalika urang ngaraos teu tiasa teu acan paham ulah make jeung alit mana kudu langkung ningkat jeung soson-soson anu antukna naon urang tambahan ikhtiarna sanes mung ala kadar ngamanfaatkeun kacerdasan urang tapi suhunkeun ka Allah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah tambihkeun ilmu ka abdi jeung paparinan abdi rizki berupa ilmu gitu. Atanapi pemahaman. Barudak pernah teu apal-apal kana pelajaran. Mineng cenah. Jentang naon? Can kungsi lancar. Kira-kira usaha naon sangkan urang apal anu pernah dilakukeun naon wae usahana ngapalkeun wae cenah sapenting jeput cik pernah teu gitu urang teh langkung ngadeukeutkeun dia ngadeheuskeun diri urang teh ka Allah suhunkeun sing dibabarikeun ngapalkeunna sing diapalkeun kana pelajaranana sajabaning ti eta sing dipahamkeun sabab guru mah ukur ngadugikeun Allah nu masihan ilmu mah bilih urang teh hilap ngandalkeun guru jeung kapinteran urang wungkul tapi hilap nyungkeun kanu maha maparinan ilmu eta kunci nu kadua nama. Anu katiluna tadi teh soson-soson sumangat ikhlas tur ridho kana proses dina thalabul ilmi eta. Bersihkeun diri urang sadaya tina mangpirang-pirang tadi teh tujuan anu sifatna mung ukur duniawiyah. Sabab kamurnian ilmu kudu ditarima ku hate anu bersih. Tah eta hiji di antawis kunci
naon teh dina milari ilmu. Ya. Berhasil ya mun tadi dianalogikeun kunci teh mah berhasil mukana. Tos rada kabuka. Ya. Jadi sanes ilmuna tapi proses dina milari ilmu tah ieu kudu apal heula kuncina. Nah saatosna eta nembe aya kurikulum anu ditempuh para ulama, para asatid nyebatna teh kurikulum Rasulullah. Naon heula? Tah aya kasauran sahabat. Hiji di antawisna hadis ka anu katampi ti Jundab bin Abdullah. Saur Jundab bin Abdullah kuna ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kaayaan abdi sadaya sasarengan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityanun hozawiratun. Sedengkeun kaayaan abdi sadaya nalika jeung Rasulullah teh masih keneh ngora jeung badag tanaga. Nya usia saarageung kieu panginten. Malihan aya nu nyebutkeun teu acan balik-balik acan. Ya. Jadi sasarengan ngempel sareng Rasulullah. Fata'alamnal iman. Tah abdi sadaya diajar ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ngeunaan al iman. Iman heula cenah nu diajarkeun ku Rasul teh. Qabla nata'allamal Qur'an, sateu acan diajar Qur'an. Summa ta'allamnal Qur'an, lajeng weh saatos abdi sadaya diajar iman nembe diajar Qur'an gitu. Maka nalika kami diajar Qur'an fazadadna al imana, iman kami nambahan. Ieu iman anu dipimaksad ku hadis ieu jadi kurikulum Rasulullah teh justru Rasul mah mayunkeun heula pelajaran iman sateu acan Al-Qur'an. Pendidikan iman sateu acan Al-Qur'an. Jadi naon pangna urang teh disakolakeun ka pasantren atawa urang kudu apal heula rukun iman jeung rukun Islam sajabina. Saukumargi sateu acan kana Qur'an, saur para sahabat, saur Jundab bin Abdullah. Abdi sadaya diajar heula iman sateu acan diajar Qur'an. Nah make kitu kumargi bade nambihan kumaha kaimanan nalika maca Quran lamun teu dikawitan ku pendidikan iman. Nya Quran teh sebatas bacaan biasa we. Sabab macana teu didasaran ku kaimanan. Bade ngahontal ngaraos tadi teh aya harapan mudah-mudahan dibabarikeun jalan ka surga kumaha lamun dadasar imanna teu kantos diajar. Bade yakin bakal diangkat derajat ku Allah kumaha lamun pelajaran imanna dilangkung. Tah nu salajengna urang tos sumanget dia milari ilmuna, tos lempeng paniatanana diikhtiaran ku soson-soson diajar kalih ngadua ka Allah. Nah, tah ieu dibarengan kadituna nu diajar teh naon? Imanna heula. Nyanak contoh. Ari salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Ari salat duhur sabaraha rakaat? 4. Ari budak TK apaleun salat duhur 4 rakaat? Terang.
Ari salat duhur iraha waktuna. Waktu duhur kirang langkung tabuh 12 bade kirangna setengah 12 bade langkung sabaraha gitu nya. Apaleun budak TK yen waktu duhur teh jam sakitu terangeun. Gitu nya. Naon bedana atuh urang jeung barudak TK? Namun kitu mah nya. Apaleun takbiratul ihram teh kumaha? Terangeun. Ai urang nya kantenan atuh. Atuh naon bentenna urang jeung barudak TK. Kitu nya. Patarosan salajengna nalika ngong adan. Adan duhur ya. Budak TK keur ameng urang nya kitu teh sami ngong adan kira-kira beda urang jeung budak TK kumaha? Cing. Halo, aya ieu teh. Ya, jadiane bisa teh kahar teh. Budak TK apaleun salat duhur 4 rakaat? Waktu duhur terangan nalika ngong adan duhur antawis urang jeung budak TK kira-kira bedana naon? Ya tah ieu nu kudu kaimanan teh jol ngong adan teh pan gerentes hate urang oh ieu waktuna salat. Jol leos sekajamban wudu nya bebersih ka masjid make jeung adan heula pan urang mah tah dorongan hate supaya tadi teh ngong adan teh kudu kumaha tah eta mah kaimanan nya. Jadi sanes ukur naon tadi teh naon pangna iman saacan Quran. Sabab aya materi-materi anu memang hanes mungkul ngandalkeun kecerdasan tapi ieu mah butuh kana pengalaman anu eta teh didorong ku alatan pahamna kana kaimanan nu tadi. Ku alatan urang mah apal eta teh wajib, konsekuensi wajibna siga kumaha anu antukna ayana rasa kasieun nalika ngantunkeun kewajiban eta dugikeun ka ngadorong urang ngalaksanakeun ibadah nu tadi ta eta nu kaimanan teh. Tah makana di dieu budak TK bakal kitu atawa nepi moal. Nya tah eta. Jadi pahamna urang kana kaimanan nu tadi ngajadikeun dorongan pikeun urang ngalaksanakeun anu tadi teh ilmu. Tah maka kaimanan ieu saur Jundab anu langkung utami langkung payun ku Rasul diajarkeun sateu acan Rasul ngajarkeun Al-Qur'an. Malihan dina surat Luqman pan ayat ka-16 pami telepat kadituna teras narika saur Luqman teh naon aduh hilap deui wa'id atainal wa'id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Jang naon teh ujang naon anaking jimat awaking naon teh la tusyrik billah anjeun ulah musyrik ka Allah. Inna syirka la dzulmun adim yen saestuna pagawean musyrik teh eta kadoliman anu kalintang gedena. Patarosanana nuju ngajarkeun naon eta Luqman? Kaimanan. Nya, tah mawi kitu nalika urang tadi teh mun teh mah hendak
naon belajar menuntut ilmu tah dasar keimanan ieu teh tos kedah langkung ti payun aya supaya udaganana teh leres-leres jelas bade ngudag naon ieu karaos luhurna darajat nu dipasihkeun ku Allah karaos dimudahkeunana jalan ka surga teh sabab urangna tos langkung ti payun aya iman dina hate urang teh matak satiap mun teh mangahare-harekeun kana proses tolabul ilmi na lamun urang ngagaduhan keimanan nu tadi maka bakal aya gerentes manah anu kalintang lebarna ngahare-harekeun kasempetan pikeun milari ilmu. Nah sebar non lebar kasempetan ku Allah dimudahkeun teu kenging urang teh teu meunang pan aya kasempetan pikeun ngahontal derajat nu luhur ti Allah kusabab urang teu yakin da dihare-harekeun anu antukna nyawayahna urang moal kenging darajat nu dimaksad ku Allah dina surat Al-Mujadilah eta tah hartosna nalika urang bade diajar naon wae oge sok urang teh langkung ti payun ajarkeun heula pilari heula kabutuhan diri urang ngeunaan bab keimanan eta saatos iman nembe ka dituna Al-Qur'an pami dina surat Luqman nu tadi mah sabadana ngajarkeun keimanan teh ka dituna ngajarkeun adab para ulama nyebatkeun al-adab qoblal amal al-adab qoblal ilmi diajar heula adab saatos diajar adab nembe diajar ilmu sabab seueur jalmi anu pinter tapi tidak beradab tah engke anu antukna tadi teh nalika urang ngudag pelajaran ngudag ilmu teh ku alatan hoyong kapinteran hilap kana proses kumaha ngadidik adab kana diri urang anu antukna kapinteran eta bisa jadi media ladang sabab ayana kasombongan tina diri urang diajar hadis dina non eta teh Bulughul Maram Kitabul Adab aya guru ngaliwat aya guru nuju tatih santri ngaliwat dan teu suga naon disebut teh deku gitu luas leos bari lulumpatan dianggap tunggul tak guru teh cik kira-kira nerap teh tah pelajaran adab teh sok sanajan nilaina badag tapi nalika di lapangan teu bisa nerapkeun eta teh teu benten tebih antawis urang nu dewasa sareng budak TK sabab nu dituntutna tadi teh kapinteran mungkul di dunia kerja sami nalika urang di dunia kerja naon teh Pak sim kuring kantos naon eta teh di Kemnaker nya pelatihan aya naon disebatna teh nya HRD pabrik garmen nya garmen anjeunna jadi pemateri anjeunna ngadugikeun kami di perusahaan lebih mementingkan orang yang punya etika baik daripada punya skill baik. Kenapa? Karena skill itu bisa dipelajari, tapi etika sulit untuk dirubah. Nah, ternyata nalika urang muda kapinteran tapi teu diimbangi ku adab sakapeung di luar mah moal manfaat tak kapinteran teh. Maka pantas saur para ulama nyebatkeun adab heula nembe ilmu. Sabab nalika urang dipayunan heula ku adab teras kadituna ilmu tah di dieu ilmu bakal jadi manfaat. Imanna kuat, adabna kuat, ilmuna oge
kuat. Ya. Nah, ieu diantawis tahapan-tahapanana teh. Mawi kadituna dina surat Luqman teh saatos iman pelajaran adab ka orang tua. Imam Bukhari pan ngadamal hiji kitab Adabul Mufradat ngeunaan adab wungkul. Lajeng kadituna nembe ngajarkeun salat. Aqimi sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nya, tah proses-proses eta. Tah ieu teh iman sami-sami kusim kuring dipihormat mawi tadi teh nu kahiji payunkeun kebutuhan diri urang teh sanes tadi teh mung ala kadarna ngandalkeun kacerdasan urang tapi hate oge kedah langkung payun dipupuk dididik supaya wanoh kana keimanan. Naha sabab engke pengamalan mah eta teh gumantung kana dorongan keimanan. Dugikeun kana nalika diajar Quran keimananna tos aya mah saur Allah innamal mu'minuna ladina idza dzukirallah wazilat qulubuhum. Yen ari jalma nu iman mah nalika disebat nami Allah teh wajilat qulubuhum ngageter hatena. Naha make ngageter? Sieun? Pak kapungkur kantos bobogohan Bapak? Hah? Teu acan barudak kungsi bobogohan teh? Kawan, kapenak cirian tah. Lamun urang bogoh ka hiji istri nya mun bapak-bapak, mun istri bogoh ka hiji pamaget, babaturan urang nyebut-nyebut nami nu dipikaresep cik kumaha hate? Hah? Da jol ngageter we kan kitu nya. Jol nyamung kana hate urang teh aduh. Ya. Tah maksudna teh kacintaan ka Allah. Sabab naon ada cinta. Nalika urang resep cinta ka hiji jalmi, tong boroning disebut namina, disebut karesepna we. Da urang teh jual Allah euy karesep. Kabogoh urang mah kitu nya barudak. Jo ngageter we hate teh. Tah maksud di dia wa idza dzukirallah wazilat qulubuhum ngageter teh sanes pedasieun. Tapi ku ayana kacinta nu langkung ka Allah Subhanahu wa taala sehingga disebatkeun da jol tag we kana hate teh. Naon efek tina iman? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Nembe nalika dibacakeun ayat Allah zadathum imanan. Nambihan kaimananna teh. Tah ieu nu dipimaksad tadi teh naon pangna kudu iman heula nembe Quran. Sabab lamun pendidikan iman tos kuat diajarkeun Quran teh bakal ningkat keimananana sanes jadi lemah. Tah ieu hiji diantawis kunci-kunci milari ilmu itu sanes ilmu da ilmu na tiasa jadi kuncina eta. Tapi urang milari kunci eta teh peryogi heula aya persiapan. Hiji diantawisna tadi teh lempengkeun paniatan urang lebar lamun ukur ngudag kapinteran. Sabab tiasa jadi kapinteran mah cantang tuh, tapi nalika urang soson-soson ibadah ka Allah ku cara tolabul ilmi pahala mah tos pasti eta teh. Anu kadua na ngadua ka Allah, nyuhunkeun ka Allah, dibabarikeun dina milari ilmu na oge dipahamkeun kana ilmu sing dijantenkeun rizki. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ulah hilap eta. Anu salajengna sok kiatan ku ikhtiar. Ulah asal dina diajarna, ulah hare-hare dina diajarna, tapi leres-leres ku urang diudag dimaksimalkeun ikhtiarna bari di naon barengan ku kaikhlasan jeung karidoan.
ikhlas nampi kasulit tina proses tolabul ilmi, ridho lamun teh mah bebenangan teh mung ukur cek paripaosna alipan wungkul, ridho we urang. Maka tidinya kantun ngantos hasilna siga Robi bin Sulaiman tos waktosna asak mah kaala janten ulama tah urang ayeuna nu ngariung di dieu ge barudak tiasa jadi aya ulama di masa depan aya calon presidenna ban gitunya. Nah salajengna sok siapkeun diri urang sadaya ku materi-materi ngeunaan kaimanan supaya naon nu diikhtiaran teh teu sia-sia teu kapiceun kitu wae. Sabab naon tos sayogi wadahna anu sahingga keimanan eta teh jadi dorongan nalika urang tadi teh dicontohkeun apal salat teh sanes peda apal naon secara materi na wungkul salat duhur teh salat naon sabaraha rakaat iraha waktuna. Tapi kudu dugikeun ka nalika urang tos paham mah nalika ngong adan surti kudu kumaha jeung ka mana inditna. Tah eta nu disebutkeun naon akibat tina ayana kaimanan teh. Sanes ukur kitu oh apal eta teh salat duhur bari cicing. Tah eta teh teu paham. Ya, nu salajengna tos saatos kitu nembe diajar Al-Qur'an maksana eusina sagala rupina tapi tong hilap adabna diangge. Adabna diangge. Sabab naon? Ilmu bakal kalintang karaos luhurna, penghargaan jalmi teh bakal karaos naon teh akibatna ka urang sanes ku pedah kapinteran urang. Tapi adab urang dina nyandak ilmu eta. Kapinteran tiasa jadi modal pikeun kasombongan lamun kapinteran eta teu nganggo kaimanan. Kaimanan eta baris ngadorong jalmi sangkan urang teh nyandak ilmu teu hilap kana adabna. Anu antukna satiap kurikulum nu tadi iman sateu acan diajar Quran, adab sateu acan diajar ilmu eta teh jadi rumus ku para ulama disebut kurikulum Rasulullah. Ulah mudag kumaha engke sakola ngadamel kurikulumna tapi urang kudu nangtukeun pikeun diri urang sadaya naon nu penting nu kedah dipayunkeun pikeun mupuk kana diri urang teh. Tah diantawisna tadi teh hal-hal anu nembe diaoskeun tah eta kirang langkung naon anu dipimaksad ku sim kuring kunci tina nuntut ilmu. Mudah-mudahan kunci ieu baris ngajantenkeun ilmu eta langkung manfaat sabab seueur jalmi anu ngagaduhan ilmu namung tina palebah kamanfaatan tina ilmu eta oge langkung seueur jalmi anu naon disebutna teh gaduh ilmu tapi kirang manfaat. Tah mudah-mudahan urang hiji di antawis jalma-jalma anu memang tina ilmu urang teh maris jadi ngabuahkeun kamanfaatan hanes mungkul kanggo diri urang, kanggo kulawargi, lingkungan, bangsa kadituna nagara oge tangtos anu langkung utami manfaat pikeun agama urang anu kurang dipikat cinta anu sahingga kamanfaatan ilmu teh janten jariah pikeun urang sadaya sok sanaos urang sadaya parantos ngantunkeun. Tah eta hiji di antawis naon anu tiasa dipedar dina naon judul kunci dina nuntut ilmu kirang langkung sapertos kitu. Mudah-mudahan aya guna kalih manfaatna oge bila aya kakirangan simkuring neda siapunten anu kasuhun tina sabudaya kalepatan kalih kakiranganna atuh kakirangan sareng naon kahilapan simkuring mudah-mudahan teu ngajantenkeun tertolakna hidayah Allah ka urang sadaya atuh manfaatna mudah-mudahan janten jariah oge pikeun urang sadaya.
Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.